Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Nahaitukum ngalarang kami ke aranjeun ang ziaratil kuburi tina ziarah ka kuburan. Walakin tatapina pazuruha pek ziarah aranjeun ka kuburan. Fa innalakum mangka saenyana eta tetepikeun aranjeun fiha dina itu ziarah ibratun aya pitutur. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis at-Tabrani Imam Tabrani an Ummi Salamah katampi ti Ummi Salamah. Nawiru kudu nyaangan aranjeun manazilakum kana pirang-pirang imah aranjeun bisolati ku maca sholawat atawa sholat sunat wa qiraatil Qur'ani jeung maca Qur'an. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al-Baihaqi Imam Baihaqi an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Naumu shaimi ari sarena jalma anu puasa ibadatun eta jadi ibadah. Wa somtuhu jeung ari cicingna ieu shaim tasbihun eta jadi tasbih. Wa amaluhu sareng ari amalna shaim mudhaafun eta ditikel-tikel. Wa du'auhu sareng ari doana shaim mustajabun eta diijabah. Wa dzambuhu sareng ari dosana ieu shaim maghfurun eta dihampura. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis at-Tabrani Imam Tabrani an Abdillahi katampi ti Abdillah. Naumun ari sare ala ilmin kajalma anu boga ilmu khairun eta leuwih alus min sholatin tinimang sholat ala jahlin kajalma anu bodoh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Nuaim an Salman katampi ti Salman. Anna ihatu ari awewe anu sasambah i dalam tatub eta di mana-mana henteu tobat ieu naihah qabla mautiha dina samemeh mautna ieu si naihah tuqomu maka dihudangkeun ieu naihah yaumal qiyamati dina poe kiamah wa alaiha jeung eta tetep ka ieu naimah sirbalun ari pakean min qatironin tina ter anu panas wadarun jeung pakean min jarobin anu ateul. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Muslimun Imam Muslim. Annasu ari jalma waladu adama eta anak Adam wa Adamu jeung ari Nabi Adam min turobin eta tetep tina taneuh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Sa'id an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Annasu ari jalma-jalma rajulani eta dua lalaki alimun kahiji jalma anu berilmu wa muta'allimun jeung kadua jalma anu diajar. Wala khaira sareng teu aya alusna fi madina perkara siwahuma salian ieu rajulani. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis at-Tabrani Imam Tabrani. An-nabiyuna ari pirang-pirang nabi wal mursaluna jeung pirang-pirang utusan sadatu ahlil jannati eta jadi gustina ahli surga. Wasyuhada'u jeung ari pirang-pirang anu maut syahid qawwadu ahlil jannati eta pamingpinna ahli surga. Wa hamalatul Qur'ani jeung ari jalma anu hafal Qur'an urafa'u ahlil jannati eta kepalana ahli surga. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Nuaim. An-nakhlu ari korma wasyajaru jeung tatangkalan barokatun eta barokah ala ahlihi ka ahlina ieu nakhlu wa ala aqibihim jeung kasabadana ahlu ba'dahum dina sabadana ahlu iza kanu di mana-mana bukti ieu ahlu lillahi ka Gusti Allah syakirina eta anu syukuran kabeh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis at-Tabrani Imam Tabrani anil Hasani bani Ali katampi ti Hasan putrana Ali. An-nasru ari pitulung ma'as sobri eta tetep sarta kasobaran wal faraju jeung ari kabungahan ma'al karbi eta sarta kabingungan wa inna ma'al usri jeung saenyana eta tetep sarta kahesean yusron aya kagampangan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al-Khatib Imam Khatib an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Wallahu a'lamu bissawab.